Oke, 3, 2, and cut. Hei, terjelas ya. Terserah sia. Ripuh nyan pagawan hese keur lockdown kieu mah pirah wae kudu ngajualan tuyul. Sebenarnya main gampang ya Atta Halilintar tapi kunaon urang daekeun ka air. Arok tuh jairan we saya buat tengkau mah diajakan ulin awalnya pas mana ke beduk Kena aja. sasya Bodoh sia. Kira bisa pokai. musuh kayak gitu prank sama kena prank Bodoh sia. prank gitu. Ngasa sih dia? Buset, datang-datang nih samutut pantesan tukang bensin lieureun neangan corong orek di dieu. Jawab Ipong, aing nanya teh, ulah dicicingkeun wae. Ih, aing teh tadi ngomong oge pajarkeun cicing. Lieur aing ye teu boga duit, pusing. Oh, versi sih. Cepetan sia. Innalillahi, iraha buasa nyenengkeun kena hate aing. Ceuli sia tah ku aing cebokan pakai air keras. Teh sia heuras po. Penting akan jamu sih sia. Jadi sing sia tah heuras. Nyawa, poe. Buset, tapi ka soek sia tah, yang teh sia. Barana tuh. Terserah sia. Mau nganterkeun ayo kan itu minta duit. Ka materi ayo dijengek. Buset. Ira, saya boga materi. Berarti bapak sia mah lakunya secara anakna. Boro-boro awewe ramet tuh ke kalabur ngadeukeutan sia mah. Oke, orang beli bubur di ditu. Sayang bubur mah. Sanu hayang bubur boa. Geus deh hayu. Masalah duit main semangat yo. Aduh, saya Pong. Antarkeun aing ayo, ke menang duit tarpeng beres. Pantat tadi aing ngomong hayu. Ya Allah, ditonjok teuing sia ku aing. Benar sia mah lu. Ulah nyesal sia. Ya Allah, geus lah hayu. Mal beres-beres aing ngomong jeung sia mah. Mana saya Pong? Hayu jadi teh meta duitna. Asir, naik balap lah sia. Geus deh hayu. Bob, udah yuk ayo gede yuk Bob yuk. Saran yang Bob. Sebenarnya garis dari sini ya, memang gitu ya. Bungeng kapok kemarin ge gulis we aweuna kos cangkang tangkil Ayo nama garis saya bener yang ayo. sia aja kos kemarin deui aweuna kos teater legenda. Udah ayo dah, percaya saya ke aing, ayo. Lah tuh ge kita bajulan lah. Udah tuh ge serunya, aing baju lah aing gede enggak. Heeh. Kayak orang ketemuan di hareup we. Oke, mantap lah. Bang, orang ke mana sih yo? Pancuna sia rek meta duit ka materi sia. Ayo materi aing heulai, Pong. Gampang eta mah kaca pirit kajeut. Sanu kaca pirit boa. Ih, capek ngomong jeung sia mah. Pong, di situ tuh. Urang ajakan yuk kan itu. Yang geus gerajakan. Waduh, wae saya Pong. Doraka sama gitu. Orang si Siti sehat walafiat, banyak ketabrakan. Allahu Akbar. Heulah kumaha sia we. Tik. Ih, kapanggih bangke ucing deui wae, rek naon sih ngagegero aing? Suwing wes ya, sungut ada dijaga ta. Astagfirullah ditenggel sia ku aing. Pong, rek naon sih ngagegero aing? Nyaweng ge ngomong nama rek minta duit ka materena. Oh, sia boga kolot, Kang. Cik aing sia lahir di sing-seringkeun. Parah sati, emang batur leho. Ngomong nasi sadak. Nih, lu mau. Geus teu kudu ngomong, geus nyaho aing si Pong. Jadi kieu, Tik.
Ayar kai materi aing, sia ieu moal. Astagfirullah, enggeus aing geus nyaho di Sipong. Tong saya sakit jelas aing ngomong. Biar aku kudu diulang ku aing. Sia nu dongo lain si Siti di karbitan ku enta ceuli. Teh si Pong yang arti euy sia mah. Sayo, bisa tengah arti tuturkeun we aing. Bodoh amat. Pong eureun lah naon Pong, tadi lelempangan wae capek. Sarua aing ge capek. Muter-muter teu jelas, kos kincir angin. Ya, sia Kong teu jelas amat. Emang ima indok tirasnya di mana kita? Nah, saya lo arek nyari untung mah. Teu eling sia batur sehat kitu pajan nyeri untuk bibir sia tah bareuh. Gerono. Bener sapong sisitirono. Batur can kawin can naon geus lono. Goblok sia pan gua aing ngomong. Jak sia tak baik turut. Ngomong sadak tadi teu jelas. Aing tadi ngajakan sia ke kaum militer aing. Rek nonton dangdut. Foto. Ayo dah, ieu aing dah. Teu jelas di balebet boy. Kita kan wae. Oh, nang jero ora di dieu mah. Sia. Rok, coba panggil Pak Keneng ngimpilin dia. Oh benernya. Petangin ngimpi ya nya. Oh, geus amat sih mah. Geus emang geus beureum. Kieu rok mau poin diteangan kieu. Kalau kemari mana on bawa sih mah ih. Bapak tong diarum kemari mah. Ini bagus ya. Bagus, denok ieu mah. Aduh ngomong nasi teu ngarti aing mah. Set rok, orang dical belak amatnya. Geus beureum sabak di sana ieu mah. Neng, itu nomorna tuh. Nomor nasi nomor toge. Atuh nomor HP lah. Bawa teu, mun teu gede bere kuing ya. Banget dong tak kakak gak kayak nomor WA aing. Buset, bagus amat sih Neng. Geus aduh aing ngabab semua bagus amat ieu bapak. Bola gue emang gini. Oke orang ngajar aing bae. Nah, ada kurang lebih ya kayak mana? Kong, coba geran Kong. Mak. Bang, coba gerak. Astagfirullah. Tadi kau istri gerak, kokong. Bolot sih sia. Gerak lah, yang gerak ulang tuh asuh. Terserah sia. Tadi si Siti nyari hontu. Ada lihat si Rasya. Kayak orang balikan keluar. Mak. Oh, dah. Mayo di mau berarti di sawah. Ayo tuh orang coba sampai ke sawah. Maya di sawah kan di Maparula. Si Siti bingung ngomong di sawah lain terlurah dong, masih bisa itu. Tuh, orang tanyakan yuk, kan ngangon be. Ya, lo saya bang, batur kengangon be, lagi kengangon cabe. Gak ngangon lain ngalat cabe dong, masih ai dilengkas ku aing. Sia Siti lo bakal ya segala yang tegelas deh sia. Ada udah kau main lah. Lempong mana sih kokong tak? Sama si Kokong aing wau henteu. Emang sangarana. Mati nih, nempot tuh. Goblok saya pah, main ngaran mati nih, lain Masaroni. Ganti ngaran mah aing geus ya. Oh, mati ini tuh keur disaung keur ngangon piit. Aku manuk pit di angon parlain kebok saya tong jangan. Iya, teh jelema ngalunjak amat sih. Nyahonya. Teu ngomong nuhun-nuhun acan. Eta budak aing mawa kangkung ulah ngaroromong bae. Diker kamari aing ngumpetan kangkung serangan mah nu mantuan. Incung ngelidak anak tere segala ngabuadeg laku ku aing ditakukan. Kumaha ngantuk mah. Ngomong-ngomong ngantuk ya aing datang ka eueuh be. Boro-boro nu mantuan nanya jawab. Ya ngomong doang ditekek dah wae modar. Kalau apa itu jelema lu kembali kurang dipalak teh. Ya anak nanya kita jelema ka dieu, beting-beting. Lu pada sakali malah kapam. Dia letik-letik balak bae enak naon. Terbawa ka isin dia. Kami yang jajan mah ini. Yang jajan ke aing isu kana keborong kangkung. Alah. Ngajol mes segala aing. Meong segala ku
Kong, gimana Mas ya? Hai gerak pokong, gerak penta duit nah, lilas ya. Palit was ya aing menta gencang ka mai. Mati ini hari teh saha? Eta anak tere mati ini. Mangeteh ke kos karari itu pokoknya menang mangih di jalan di itu di mana teh? Di jalan Kagajru. Nyelepet badina batu. Anak tere anu salaki jeung anu mana? Aing pan boga salaki ka urang Cipanas. Emang oh. Dia mah teh nyaho jing. Aing boga salaki ka urang Cipanas boga anak tere 5. Ibolot. Atuh itu si bolot anu pangkolotan. Emang oh. Atuh tadi na panaing nyiram na hayangakan apa bantat jadi na bolot. Masih ya galak amat. Nyaho mana galak anakna bolot. Ngomong bae dia ngomong pelit segala naon mentaan duit bae. Galade kalolot usaha kami manyar duit ka cara batur ka Jakarta ka mana. Dan dengan nyar usaha sorangan. Galade dipencetan poin kayak kanjut nah. Bangsat gua. Udang, sunting, woi. Kolor wae, udang. Action. Bob, lu jadi lah itu deh, Bob. Sarannya Bob. Gue kayak gerelis deh jadi itu ya, lagi deh ya. Bungeng apa? Mereka gulis we. Awan dapat tangkang tangki. Ayo nama gelis satu kan ayo. Action. Oke, si Pong ngerti yon siapa? Dia itu dia. Dong saya. Kumas. Dong saya gitu. Action. Wah, buru anak kali minta duit yo. Action. Wah, kali minta duit. Mentaan duit bae awas teu boga. Harga jadi suka nak ngajual dan tak ngajual bae badot. Awas teu boga. Dia mentaan duit bungol poe. Ibarat pilok, ngomong pelit ayo mah. Kayak apa mengikuti lama kurang teh. Mending kurang tanyakan tuh, kanu ngangon bae. Gelo saya Pong buat tengah ngombe, lagi tengah cabe. Stres ya. Terus selalu mengganggu, ku hanya ingin bisa menghancurkan. Kurang tanyakan kanu ngangon be. Menghalangi jalanku. Buhu. Buhu. Action. Ngadot. Utupna saseb.